Yo, tepuk tangannya mana aya, no aya, ayo. Ya, ayo. Alhamdulillah. Rita diabadikan ya, sama Pak Haji Tatang sama Ibu Haji ya, dan juga diabadikan sama fotografer kita. Ya, oke, yo. Ya. Hey. Yo, yo, Umi. Biar nombokan kekurangan gaji sebulan tenyukupan. Betung-tung aku dah ngadik bari jeung capek hati barang geus numpuk di pak gade. Goyang ayah. Geus teh kagadekeun kabutuhan teureun. Asik-asik. Istik jeung sakolahnya unggal bulan teu boga. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan. Aya aib jeung teu hara rese cukup make KTP. Nurutan tetangga kok simpa anajan mayarna unggal poe. Hey, kabutuh mah kumaha ke. Kali supageto milik masahanya anu penting di imah ngejong Pak Haji Atang. Biar nombokan kekurangan gaji sabulan tenyukupan. Aku dah gade mari jeung capek hati barang geus numpuk di pagade. Asik. Asik. Bersama Dinda. Yo. Goyang ya. Julita. Sebeak kagadekeun kabutuhan teureun. Keur listrik jeung sakola unggal bulan teu boga. Goyang. Aya nu ngabejaan mun butuh kaperluan. Nginyeun teu hara rese cukup make KTP. Nurutan tetangga kok simpa najan mayarna unggal poe. Hey, cukup mah kumaha ke. Gani supageto milik masahanya anu penting di imah ngejo. Alah, nu penting mah di imah ngejo. Ayah. Kang loba pikiran. Halo, nu di balkon. Yo